warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Restu Mulyariki ti kelas 10J Saman 16 Bandung. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna doa karya Krisnawati. Doa Gusti komkorongan ieu hate mukorelakna sikitas be jeung tikina unggal liwir sangkan teu bisaeun mungkir kana hakikatna takdir. Gusti ceboran ieu rasa kuningna ayat Quran jeung luhurna darajat iman sangkan ajibna tuntungan tentang ka anjeun nu maha heman. Gusti papaesep ieu raga ku endahna akhlak mulia jeung langkah nu wirahma sangkan diasih sasama sangkan hidup nyanding bagja. Gusti ieu hate ieu rasa ieu raga kuring teu ngaboga-boga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.